Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Rampes. Kumaha dulur Daramang. Wah, saya tuh ada Daramangnya. Kumaha sama tantu selalu lunas. Acan ya kedua Abdi motor. mah acan lunas. Aduh. Iya, geuning ari hidup di zaman Jepang mah. Kumaha eta teh Pak? Sagala ribu, Aduh. sagala hese. Aduh. Kelaparan di mana-mana. Tara dahar. Kamari ieu mah. Heuh, kamari. Basa puring jeung si ieu. Kemet. Ulin ka dayeuh. Dari luhur. Gang. Tara dahar meureunnya. Nama emang beas-beas teh dirampas, dirampit. Jadi tara diberedahan. Nya met. Ada plastik. Bener, naon diomongkeun ku Soy. Oh, urang mah tara ngabohong. Dulur, ripuh. Nya oge Jepang bangsa kate katelana parendek. Masya Allah. Tapi telkesna alabatan ti Firaun. Sagala ripuh lain. Tidak Jawa. Aya iberna. Kela, Jawa mana ya? Jawa Barat khusus. Oh, Jawa Barat. Iberna teh jalma anu ngasakan bakal cau jeung gebogna. Masya Allah, bener itu. Ku sabab. Beas dirampit. Dirampas. Tega bener. Kieu aya mah kieu awah ka dia aya usul. Kumaha bah? Eta kade eta. Awas, Pak. Aduh. Yakin. Asam urat bah. Nya eta ieu abah aduh lipu cangke. Kieu dia aya mah. Aduh. Panjeglankeun ieu aduh. Sok. Eueuh deui cara ari kieu ka aya mah. Heeh. Urang kudu ngalawan ka Jepang. Oh, kudu bae. Kudu berjuang terus batur. Lamun Jepang datang ka ieu lemur. Kudu dilawan. Usir. Bila perlu kudu diusir. Bener. Merdeka atau koin. Kela. Salah bah eta teh omongan. Merdeka atau mati. Sarua bae rek mati rek koin oge. Ujung-ujung nama dikurepkeun ku abah. Bah. Naon? Kumaha lamun merdeka atawa kocor sarua keneh meureun. Sarua. Jubloh. Waduh gaya si eta ngomong make bahasa RI sakitu gumuluk jeung belum sampah oge si eta mah. Benernya sih aduh. Erak pan masyarakat. Oh, gitu loh. Naon nanti keheulaanan ieu teh. Pan urang teh hirup di zaman Jepang. Bener. Nah mah kayak peribahasa maksud lo jeung gitu loh. Asa kira ngartos sim kuring mah. Nggak habis pikir deh ah. Eta tapi dulu nih. Bapak Lope ngomongnya seperti gitu nih. Oh iya ya. Naon plagiat. Kunaon atuh abdi jadi tuturut mending kieu. Non margina. Bah, non sabab kemet jawab. Nah Bapak Lope ngadon ngambek ka kuring. Wah kesurupan kita Bapak Lope. Kieu bae atuh ayeuna mah. Ku sabab naon anu kaalaman ku urang sarua. Teu nyaeta ngarasa kasiksa ku sabab dijajah Jepang. Bener teu? Bener. Pokona mah urang teh kudu ngalawan. Lamun aya tangtara Jepang asup ka ieu lembur. Ulah kapalang urang serang. Bila perlu urang taranjangan. Sunatan deui. Sunatan. Beko ari. Cibadak Semangat. Kudu boga rasa cinta ka tanah air. Tanah air. Opan, mana emang kos kagak jamu air baik, nyebut tanah air ke jadi tanah air. Naon bae lah disebut nama. Itu penting tujuanna kadinya. Teu kudu loba protes, bener teu? Protes. Mana teh kudu apal kamus Indonesia. Betes. Oh lah protes. Balelo. Sok sagala dicawat dari omongan dewek. Dari salah mah kumaha. Kieu dari teh pengalaman sekolah rakyat. Sekolah rakyat naon sih naon we sekolahna heulah heukeun we lah. Sekolah nepi gerbang oge. Bisi punung pan bahaya jeung opan lamun punung mah. Kieu anu geus satu kieu wari wae mah. Ayeuna mah urang balik deui ka asal. Urang kudu ngalawan tentara Jepang. Kumaha carana eta? Oh eta mah. Kudu kapikiran ta eta. Wah, mana Jepangna, Bah? Mana Jepangna, mana? Wah, mana Jepangna, mana? Si eta si Mana Jepangna euy? Maneh. Datang mana Jepang kos jeung sakalor kitu maneh kunaon? Urang mah teh kunaon naon? Ya. Urang mah bener mana Jepangna? Suana tawa. Jepangna eta. Teu maneh datang mana Jepang kitu tong stop ribeuh. Ngomong teh secara perlahan-lahan. Urang Urang batur teh ngeunaheun ngadangeunna teh. Urang mah bener atuh mana tuh med? Aduh, cicing wae. Geus init deui. Geus init bah. budak
Jepang na can ka dia cepadut si lain meni budak-budak ding eta ceuli ka manakeun eta aduh Mau pare. Astagfirullah. Astagfirullah. Kira aku mau pare, Bang. Bener-bener telengah satu Dut batu. ka dia Dut. Aya peryogi naon teh lebih. Si Ohi nyulukan mah lain kuring. Saha nu gering deui di aduh aing mah. Terus tong dilayanan ya. Anu gering. Mah balik kita Saha nu gering? teuing tak apa tuh si lain teh meni budak-budak teuing aduh gusti Gering budug. teuing ah Bah, gering budug mah kudu hanjere, bah. Apa tuh maneh kemen? Nya tong dilayanan teh. Daun anu bisa dipakai mandi, digiles heula, terus diasupkeun na cai, eta teh terus Wah, Ngacapruk maneh oh. nya cek urang ge tong dilayanan. Ngacapruk tah dengekeun. Si aya nu panyakit budug ieu mah ye. Daun hanjere teh, daun anu digiles heula dikaracaikeun eta anu tadi dimaksud langsung dimanikeun tah kitu. Bener urang maneh mah ngacapruk tadi mah. ese ngobrol jeung jelema budak mah. oh nyata Dut kada Dut. Yang duit tuh. Sabaraha? Astagfirullahaladzim. nya kana duit tapi ributnya ribut Mana mah tiga haji bolot, tarik kana duit mah ngadenge. Heeh. Bahaya tuh asal mula naon we Eta tuh. ceuli juga Yo, nama kieu. naon tah Ariung. Iya lah, nagok maneh. Awas ieu. aya naon itu Pak sok laruas kieu apa ieu Keur ngalawan Jepang. Urang kudu boga strategi anu jetu. naon tah Strategina nyata kucara nipu. Sabab. Balik aing. Pundungan eta Silpe Jadi nyata tos kolot. Tadi teh teh orang teh keur mencerna omongan. Heuh atuh tong kitu teh. Tong pundung atuh. Tong gitu atuh hargaan kieu kieu Oh, lebih dek teh lebih. Oh. Telat maneh teh. Oh, sorry atuh. Maneh. Heuh nyata keur ngalawan tentara Jepang teh kucara dipancing. Para wanoja sabab tentara Jepang beureuki ka awewe. Para wanoja di ieu lemur urang jieun eupan. kos-kos poe eta Bapak Lebe Asik, kayak ngesep deui euy. Heeh. Pan lamun geus kapancing eta tentara Jepang teh karaku urang bisa dicerek kata tentara Jepang teh. benar Bisa dilawan. benar eta Kumaha? asup akal eta Tuh awe orang di mah. Kumaha? Pan garulis. Keun mae pan supaya Si ieu urang naon ya? Naon? Kenenge. apa ya ieu? Pamajikan urang itu. Oh moal tenang we. Kumaha tabah lamun dipancing ku awewe. nya halus bae atuh ari kitu mah ari emang tentara Jepang begawe mah bener kudu dipancing Tah kayak diinformasikeun deui ka para warga tadinya. halus atuh ari kitu mah halus geus ah aya mah hayu urang balik Ayo, aya mah nama kasa kabeh orang lembur. Sing caringcing page kancing, sing salikset page iket. Rancage ka daek gawe babarengan. ayo aya nama hayu urang Ayo, teh ayo. Poin. Merdeka Merdeka atau mati, kemen.